naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban baru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua asa penyakit boson ai lalaki bapantari kitu teh dut cek bapak-bapak teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yeuh buasa penyakit da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun darekeun pasti heeh yang eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku biliku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesa penyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tak aya mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut da bapakna ngintip kieu dut nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di beuh melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto bereregan ku baligo urut urut teu baheula dua ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong kok jileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salemut ratang marupana sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW dan para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan onta gitu balik ka lemur oh eta mah pamajikanana sono urang nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cinggal lutra eta bangsat leuwaseun ka mana aya lumpat ye sieun ka Parego beneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah ai nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta bagus dalahar jam 8 jogor we caritana gatrik daerah catur ya kan
cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees nengok dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain sholat mereka teh ngedekul kene we ya da isuk ge adan deui itu gaya kene adan caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Maihani darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng kumaha bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambak eta bangsa ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lompat mapai galeng aing geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang kenapa kesal ngadenge kitu aduh ampun hayang seungit make lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat air di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumakan juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawean kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta mah teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh pan urang lamun dipuji teh atoh ya atoh si aki mah amak kumari nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup batur teh hebat aki eta aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir matak dekna di lemur tara loba kasusah mikiran kesusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid teh cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha salah aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees
Ai hudang-hudang poek ai juga daing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ai ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing darita ceuk ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna masih lain ya kali itu dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungkaring-karing jalan satapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena
da puguh aing teu init-initan nya moal goblok mau capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung uing nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora ieu mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh ayo caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy neuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke dosa urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsron deui kitu eueuh naon pan jokleang gerak-gerak eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu gerak-gerak teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we ika nyawat wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun nu kitunya
mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baroji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy ai ku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh
Ada bapak ayah nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar karena hayam parabat aya yang mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh gitu karena domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar naka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono jo sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna salarasna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka mantena
Ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah ini pabelit nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat retah teh kasi ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener monong rarawat teh gitu heuh panglempengkeun panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si lain gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan di maung geus geus era sia era ku si api oman era heuh kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung kumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung
nyambung NATO Mada North Atlantic Treaty Organization organisasi pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua enak ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak gini. Barisan bangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy di jariji besi aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblok ge bener Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mending nya eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral tapi aya pupuhna teh bermoral ai pupuhna teh bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna kopi eta mah kagila-gila teding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug iya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener kemana nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngarusak jelema anu dingkeun ka bangkong
Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun, bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh nya hanya tak bangkong di kongkorong ay sinunuk henteu. Tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmana grepek numbung kageleng anu hayang kageleng roda, padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan. Coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye? Hah? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Dengekeun sia jadi dagor ke bae. Solusi jeung polisi teh jauh. Solusi teh jalan keluar kumaha ieu? Jing, da kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge. Nya. Jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon. Heueuh ujang. Kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap? Ngalilieur kumaha jang? Jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we. Lain hahaha. Budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Filosofi, falsafah. Ya. Bid'ah. Falsafah nanahaun. Da sia mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ukur ngagedag. Ya, bener teh.
aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ti wetan yakin leres cek saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan tah cek ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah orang tepan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan iya nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta beli jauh-jauh nate ayeuna panon poe biji ti wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelek jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh mata panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kang nginum-nginum mah ge nurutan urang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya amuing ini malah wasit jalan teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikirnya ka wah manyaan nepi ka dinya kadaharan teh nyawa nya leres
cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deuleuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan bahasa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong bahasa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula
nya Pak atuh kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing batok bulu uji madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak kitu jang bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto pae ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silain moal amak da urusan silain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak itu cuk dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalawanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean kurang madula ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jang kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu nya nuhun Pak sawieu sejugan ku abdi we naon ieu buta ke cuma bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah cengeun aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman antep tak si goblok cuman pisan song atuh kanya siapa akan tenggelan teh cuman hayo maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar banyak ya nah, saya datang
anu marengan si Gatot Kaca sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngenakeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca ya hade tangaran Purabaya euy tuh macak aing lamun boga anak teh ngaranna Ca ya ngaran si dewek mah halus wae euy ngalateget ujung mutu aya kitu anu peget beuki jatuh ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan haji jekai jawa kasih berem ngalasai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si adik tirame gitu saja ngai goblok waduh ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukana kumaha beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we sakit ya udah ala anjing goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we sakit we itu we waduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tah tersat tuh jorang sia mah lain jorang goblok jabakan taun jorok sia mah porno aksi cece lain meuni gede kitu euy naon eta bobogaan meuni gede kitu ya heuh anjing teh diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teh kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh macam make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede hode heula tuh dongengna
dengekeun heula yang gede mah sanggeus da ngagajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejadian ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah orang pahina-hina orang pamak-amak lamun amak teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian mau amak ini sok maneun walila aing mah ada teh cineukeun naon banyarekan aja lain dongol kabeh-kabeh teh sia kapancing ameuk licik siapa kitu ah goblok ieu mah banyarekan lain dongol sok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah jeung maneun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah